Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sarareha? Mugia lungsur langsar mulus rahayu berkah salamet tug dugi ka sampurna. Urang ngadongeng mitra, urang malikeun deui katineng dina acara dongeng Sunda. Mang nyandakeun cariosan dongeng kalayan judul Jurig Tumpak Kuda, karangan Bapak Koko S. Nu diropea hadanapi digarap deui ku Mang Maman. Sok mitra, supados teu nyang kolong teuing kana waktos, sok marangga kasadayana. Nempok ku mata kasar, nyaba ge moal kasasar. Mu nempok ku mata jero, lampah moal tidelewo. Isuk keneh ting arabrul, lempang nututumpakan saboga-bogana. Kaum buruh buburuhun, wanci kitu karek indit rek digawe sacabakna, nu diburu tempat gawe masing-masing. Nu rek dagang nyuhun nanggung, lempangna pating garedig siga sieun kaberangan. Anu diburu ka pasar, nu teu boga tempat dagang, nya kapaksa dina emper, marak di pasar Rametuk, saheng gandeng di pasar Kunu balanja. Aya nu ngahaja muru ka percetakan Laksana, nyaeta Jalan Ence Ajis nomor 40 Bandung. Ieu mah lain pagawe, nya kitu lain pangarang. Ngahaja rek meuli buku Sunda anu judulna teh Jurig Buntut Nalo tea. Hanjakal bukuna tamat ukur nepi ka 11, bejana rek dituluy ke nyambung buku Jurig Nalo nu judulna Jurig Tumpak Kuda tea. Sok mitra sadayana kaum dangu, ayeuna mah urang maoskeun kumaha eusina buku nu nyambung Jurig Nalo teh. Saenggeus Jurig Buntut Nalo leungit, arwah Bahnali sampurna, majar maneh rek dibawa jarah jauh. Gung goong manggung ka dia, ulah sungkan teu kateang, ulah sieun kunu eueuh, kudu hayang kunu acan, nu aya urang keureuyeun. Panas lain panasaran, ieu mah panasna poe nu meujeuhna mentrang-mentring. Jalma carang ting alabring, aringgis kateunggar geuring, ku panasna liwat sakin kakayon loba nu garing. Cai saat kembang layu, jalan renjul sarta ngebul, wantu jalan sakahaji,
Tukang beca rada nyengir mun nempuh jalan nu kitu. Ku panasna panon poe sarta kurenjulna jalan. Sok matak sareuk-seuk teuing. Hesang pabaur kegepul. Beca majuna didorong. Sieun Malik tigulitik. Mata kuatir siletik dagang tanaga. Sakitu waktu harita anu tumpak ngan saurang. Komo lamun guduaan nu kandel kulit beteungna ngadorong beak tanaga. Ngabosehna kadenge napasna tuker pahili jeung sora entog. Ngadorongna bari jeung napas hos-hosan. Sok matak walatir teuing. Ade, Mang, lalaunan bisi tigubrak ka handap. Omong Bandi nu keur tumpak beca. Tas dibabakan Ciparai. Nganjang ka imah Mang Uhe tukang estea. Oyosna we yang tigubrak ka handap mah. Ulah sote tigubrak ka luhur. Teu umumnya gulan aya jalan kieu keneh di dayeuh teh. Ceuk tukang beca bari seuri koneng. Naik keneh heureuy nya Mang. Sakitu siga nu geus mopo tanaga ge. Bandi ngomongna seuri. Manja kieu jang hiburan tukang beca mah. Ukur heureuy babanyolan. Alah meni balelol kieu aing ngomong teh. Hitung ngabang berakeun kajabe yang. Mun balik ngajingjing sampe. Sok pasang buntut Mang atana pitara. Nya sok ngeureuy we kulan. Ngan emang mah suwe. Karek menang bandarna kabur. Sok sabaraha pasangna Mang teh? Oh, tara gede emang mah yang. Paling pupuluhan we. Gitu oge lamun aya sesana urut meuli beas atawa sampe. Hari eueuh sesana mah tara pasang. Da lamun nyoceng setoran beca mah paur teu bisa nambangan deui. Lapur meureun indung si teueul ngalanggur ti korona. Jawab tukang beca. Bari ngaboseh becana lalaunan lebah taman bacaan aneka. Terus mengkol ngulon. Ujang sok ngeureuy deui kanu kitu. Abdi mah nyandu leuwih tina ti kana dahar Mang. Ieu ge mengajak jarah ka babaturan. Rek bareng ka Pulau Majeti. Takodena di tumah jetu. Leuh, kucan teh kitu jang. Di mana eta nu ngaran Pulau Majeti teh kulam? Ejana mah di laut kidul Mang. Kiduleun Banjar Patroman. Di sisi laut meureunan. Kucan teh kebih geuning. Lamun deukeut mah wah emang gerek milu jalah hayang menang angka jetu. Da ngabeja mah ripuh kieu. Ah, naon gunana Mang jarah kanu jauh. Tadi ganda menang angka alus ge moal bisa ka pasangan nu gede. Percuma adingan di pasangan sautik mah. Yang ulah wakal ngahina kitu kulan. Da lamun menang angka jetu mah carek wiwilanganana. Mitoha ge ku emang mah digadekeun. Jawab tukang beca bari seuri. Lamun emang boga ongkos nama hayang melu ka ditu. Ilajang iyang jarah ka Pulau Majeti teh. Lamun parang mah isukan Mang. Sabaraha ongkosna ka ditu teh jang? Bulak balik mah 1000 ge cukup Mang.
Nah manita lete teuing emang teh gening. Nah nyaan hayang jarah ka Pulau Majeti teh. Lamun aya ongkosna mah nya anjang. Emang oge hayang milu kali itu. Hayang nyaho bari nyiar pengalaman. Dari uluku teu kurung bacok mah. Wah, rek di mana aya luluangan pengalamanana? Lain kitu nya kurang. Tukang beca ngomongna bari seuri hohohan. Sesek napasna. Mon amang nganter ka abdi sarta diongkosan pinuh ku abdi taek henteu. Aduh, kantonan mah. We, jang. Di mana imah? Emang teh Ya kebetulan di Gang Siti Maria wetaneun pos hansip. Caket kebon awi pisan. Naroskeun saden oge moal aya nu bireuk. Popotolan kieu-kieu kitu. keun mang. Lamun aya perlu abdi diteang ka ditu. Ieu imah kumaha engke we badamina jeung dahwan abdi di imah. Lamun daekeun indit ku sorangan nya syukur. Mun teu daekeun mah meureun abdi rek ngajak ka emang. Tambah keung teuing keur tapana di ditu. Nya kurang kitu bae. Keun emang mah ludeung. Asal hasil we angka jetuna. Ceuk tukang beca unggek atoheun. Ngadengena kitu teh. Ke rumah manehna teh mindeng jarah atawa meuli kode liar di sisi jalan. Tapi can menang keneh bae. Rajin menang basa angka 24. Apes henteu dibayar. Da bandarna kabur. Lupi bumi ujang palih mana? Omongna jadi rada adab ayeuna mah. Pedah aya basa rek dibawa jarah jeung diongkosan. Di wakap mang payuneun Mbah Janggot karigok we teu hese deui. Geura nanyakeun abdi mah. Kulantaran bari ngobrol, mani teu karasa deui harita geus datang ka Cibuntu. Sanggeus dibayar ongkos sewaan beca, bandi ngaleos rek balik ka wakap. Ngan tukang beca gegeruan bari ngaboseh lalaunan. Kalau jang, ulah salahnya ku emang di dagoan di imah di Gang Siti Maria. Kade hilap. Mangga mang, coba bandi bari ngaleos. Ulah maju ti. Asa dina lalakon Ahmad Muhammad ieu mah. Ceuk tukang beca bari ngabose. Cag mitra urang tunda heula tukang beca nu keur ngaboseh bari ngalaman-ngalamun. Gilir nyaritakeun bandi. Mani henteu lila harita geus nepi ka lemburna. Harita geus bada magrib datang ka imah paroek sabab tacan nyeungeut damar. Madem siga jero guha. Uluy bandi gegeroan. Mak, teh. Nah ayeuna paroek teuing. Lain gerak nyeungeut damar. Tapi harita daya anu nembalan bae. Nah kamarana tuh jelema teh mani poho kana nyeungeut damar-damar acan itu teh. Sub ngodok saku calana. Pek ngaluarkeun kayu api bari terus dikotretkeun. Brai caang. Sut nyeungeut lampu tempel. Pek dikaitkeun deui kana paku nu dina tihang. Leos ka dapur neangan indungna. Teu panggih
Da eueuh sasaha di dapur ge. Ih, arindit kamarana atuh manusia teh. Imah ditinggalkeun ku sararea bari henteu disosi. Kawas teu baroga pikiran bae ieu mah geuning. Atuh saueuhna oge di imah. Kumaha lamun aya pancalonggok asup ka dieu? Meureun cilaka yeuh. Mitra, tuluy manehna nulakan panto dapur heula. Eos ka hareup nulakan jandela kacana. Kabeh ditutup-tutupkeun. Da waktu manehna datang teh masih maruka keneh. Sakitu harita geus magrib sarta poek bulan. Karek oge rek nulakan panto hari. Harita indungna kurumui datang bari nyekelilin benang nyeungeut bus asup ka imah. Tas di mana mak teh? Mani wayah kiwari karek datang nyiar-nyiar pika hariwangeun nu jadi anak bae. Jeung naha ninggalkeun imah henteu dikunci. Mani blung-blong. Kumaha lamun aya bangsat asup meureun dirorod. Keur karek hirup ngarasa siga batur teh. Meureun matak jadi Tarjan deui mun kapalingan mah. Mong bandi bari nulakan panto. Gek diuk dina bangku bari ngareureuhkeun cape. Nah, ari lanceuk maneh ka mana? Ugo, pandi datang ge eueuh. Buka teuing ka mana mak? Tahlil meureun ka kidul, milu ka salakina. Tapi piraku deui ari ninggalkeun teu disosi heula mah deui. Omong indungna bari cul pakaian. Terus disalin ku baju paranti sapopoe nu baresih beunang nyeuseuh. Harti naha ka mana atuh teteh nya mak? Jeung eta mah bieu teh tas di mana balik nepi ka magrib kitu. Omong bandi bari udud. Tas nganjang ka Mabiu ti babakan. Da tadi emak teh diteang ka dieu. Basana ceuk nu neang teh hayang panggih jeung emak cenah. Ibere naon emak kumabiu teh? Ceuk anakna bari mijeun calacah udud kana asbar. Dahar ngopi saseubeuna. Balikna di bahanan duit 500. Cenah keur nambahan modal. Jawab indungna seuri pedah dibere duit. Teu sangkanya ban eta Mabiu teh jadi maju kitu usahana. Babakuna minantuna rapekan. Warungna ge mani pepek kitu. Emak mah kabita ku hirupna Mabiu ayeuna. Mani senang kitu. Teu siga bareto waktu aya keneh bahnali. Saminggu sakali masuk ngurumuy ka dieu. Nginjem duit keur meuli beas. Mun eueuh duitna beas satengah liter oge. Sok dibawa tapi ayeuna dikabitaeun pisan. Bet senang pakokolot. Ulah sok kabita ku milik batur mak. Pamali saeutik ke ari milik sorangan mah ngeunah di daharna. Keun we sugan urang ge jaga bisa kitu. Ilang bara ari leuwih mah. Wah, senang teh kudu puguh jalana. Boga kasab nu tangtu. Ari siga urang kieu mah
mana bisa nurutan kitu. Pek we pikir kumaneh ban, hirup hayang senang bari embung boga gawe nu tangtu. Atuh najan nepi ka liang kubur oge moal bisa jadi. Ah, tuh gitu mak. Ari milik mah di mana we? Nyanya da milik teh ragragan ti langit. Gening Kang Abdul teu digawe ge make bisa ngomean imah. Bejana kakayaanana geus katabus deui kabeh oge sarta ayeuna duitna loba. Heueuh, meureun we eta mah aya milik meneran pasang buntutna lo. Ari sifat main tea eleh jeung meunang, tapi kapan loba mah eleh bae. Ulah dijieun pakasaban ari main mah. Contona tong jauh-jauh bapa maneh we. Kapan kumaha ban? Tah eta kudu dijieun eunteng pangalaman piluangeun sararea. Awak ruksak banda beak, malah nepi ka ayeuna geus aya 4 bulanna ditirah di Cikeumeuh. Soal bapa maneh wajib dijieun contoh, nutara nurut kana omongan pamajikan. Asa pinter aing henteu deungeun, asa maneh rejeki beunang ngarah sorangan. Nepi ka ngalaman ngondang bahnali curig buntut nalo sagala kajaro imah teh. Kapan ngareurewas ngagigila ka sararea? Nepi ka emak saminggu teu daek sarena oge deungleueun. Kakara saumur hirup nenjo nu rupa kitu mah matak sawan matak gila. Nepi ka ayeuna lamun emak ras inget kana rupana, ih sok tara daek sare deui. Najan dikarimbun ku simut ge keukeuh kadeuleu keneh rupana. Jabati teu daek sare teh deui, bari teu hayang dahar inget keneh ka ambeu keneh we ku bauna. Ih, abong jurig atuh. Bauna ge teu beda ti bangke badis. Najan di barung bau rampe atawa candana oge tetep we bangke. Urut nangtungna oge beunang saminggu mah ayo we ditapelan ku karbol. Da ceuk rasa teh masih tinggalkeun bauna di dinya. Geuning maneh mindeng digelendeng ari embung ngepel teh piraku geus poho deui mah. Tah ieu kabeh kudu dipake luang, dipake contoh ku maneh teh ban. Nah hirup teh rek nurutkeun kalakuan bapa maneh. Embung digawe saumur-umur, atawa hayang digawe, atawa dagang nurutan batur. Meungpeung maneh ayeuna boga duit saeutik-eutikeun mah, cing atuh dagang naon we kadinya. Ulah kangeuneunahan jadi tukang main. Da pasang buntut teh main keneh ngaranna. Ceuk indungna mapatahan panjang pisan. Ah, maha engke we mak. Jawab anakna pondokna keur bari micieun kuntung udud kana asbak. Ari si teteh ka mana atuh nya mak? Sugan ka emak bebeja rek ka mana? Heula emak inditna ti dieu. Da ti barang maneh ngaleos ge teu lila ka emak aya nu nyusulan. Terus we emak mah indit harita. Nya atuh ka mana nya? Tahlil meureun ceuk emak ge. Milu ka salakina ka sayuran. Moal nya ari awewe milu tahlil mah
teu umum ti batur. Omongnya anakna gogodeg. Ah, mak, Bandi mah rek ulin ka bah janggotnya. Nam bae Bang. Ngan balikna ulah peuting teuing we. Mak keung eueuh batur. Mitra kaum dangu, Bandi unggek bari terus indi. Pantona ku indungna ditulakan deui. Geus kitu leos ka dapur prak sak-sak sik-sik keur lotekeun ngarasal keur sepaneun isuk-isuk. Tacan oge anggeus kabeh sak-sak sik-sikna teh. Harita panto hareup geus digedoran deui ku anakna bari gegerowan. Ma, buru-buru maan tulak. Ih, anak-anakan teh sok ngarerewas kitu kawas nu diudag ku jurig bae ari lalampahan teh. Omong indungna bari ngodomang ngalaan tulak panto. Barang berai muka. Bus anakna asup bari surak siganu bunga pohara. Horse, horse, horse. Nanaonan maneh teh Bandi? Make kitu peta segala rupa. Omong indungna bari nulakan panto hareup. Horse, papa datang, papa datang. Ceuk Bandi bari seuri. Naon? Baruk bapa maneh datang? Ceuk saha? Indungna ge siga atoheun pisan. Ceuk saha bapa datang teh Bandi? Mana ayeuna? Ceuk bajanggot bieu ngabejaan ka Bandi. Matak teu lila ge di ditu teh. Malah si teteh jeung Kang Abdul ayeuna keur mapagkeun cenah. Ceuk Bandi bari seuri. Gek diuk hareupeun indungna bari tuluy ngomong deui. Tadi barang maleos indit cenah. Yol pasuratan datang mawa telegram nu eusina bapak teh geus cager. Kudu buru-buru dipapagkeun ka Cikeumeuh. Tah nu matak si teteh poheun ngonci panto teh meureun bakat ku atoh teuing. Omong Bandi bari seuri. Heueuh, kitunya Ban. Omong indungna bari unggek tembong. Budina marah mai ngadak-ngadak geutihan deui. Nuhun Gusti. Salaki abdi diparengkeun cager deui mah. Macacah can nanaon geus ngalimba miheulaan ka bungahna. Sabab salakina cager deui. Ira, rek datangna teh cenah Ban. Biasana mah cenah moal lila. Bisa jadi dina peuting ieu oge datang mah. Syukur atuh, ari kitu mah. Mongi indungna bari ngaleos ka tukang. Geduk meulahan suluh. Prak nyangu jeung olah saaya-aya keur nyampakeun nu rek datang tea. Ban, ka dieu. Indungna nyalukan ti dapur. Bandi nyampeurkeun ka indungna bari ngomong. Aya naon mak? Ka jalan heula Nam. Pangmeulikeun kornet sakaleng jeung emping. Kabeuki bapa maneh. Bandi unggek. Sarta harita keneh kencling turun. Rek meuli kabeuki bapana tea.
Beki peting bulan bijil, najan ngelik siga arit, sorotna nu reyem-reyem, siga nu kerenyeng serikeun kanu araya di dunia. Teu baya ku suka duka sok banjir bae cimata. Siga majaja harita, keur ngejo bari rambi sakolahna teh sambil nginghak. Dan nanaon geus kasubat hate nyolok kasalaki. Hayang buru-buru datang, 4 bulan geus pajauh, keur nandangan wiwirang, ngarandapan jadi gelo kaedanan buntut nalo, kapaksa kudu ngumbara reureuh heula di Cikeumeuh. Mitra kaum dangu bandi oge gitu kene. Najan manehna lalaki meh teu beda ti indungna, sono geus hayang gok amprog, adita keur ciling cingcal, turun unggah kaburuan siga hayam keur endogan. Pukul 10, can datang kene. Waktu asa kendor, boyot sekon asa henteu maju. Menit siga anu cicing erlojina direretan. Nah siga anu paeh diantelkeun kana ceuli. Geuning kadengena hirup, tapi naha rarasaan waktu ngadak-ngadak lila beda pisan ti sasari. Waktu mun didago-dago, memang sok karasa kitu asa lila asa boyot, tapi mun teu didagoan atawa dipopohokeun mani asa sajorela, karasana kesit pisan tara kanyahoan deui. Olahan kabeh geus asak nepi ka tariis deui. Anu didagoan can datang, bandi cicing diburuan, luntang lantung bari tanggah nenjo bulan anu ngelik. Sakabeung mah ngalieukan kana jajalaneunana. Ugan bae bapana guru mui datang, dipapagkeun ku lanceukna. Iliwir angin peuting, kumanehna teu dirasa sakitu keur make baju carangge. Dina parna kahayangna, euyeung nu diarep-arep teu ditolih teu dirasa. Dibalik jadi hareudang, rasa kareunang bayeung yang bohongan bapana can datang. Ceuk pikirna, buah teu datang harita. Nah bapa teh can datang keneh bae. Nah abah janggo teh ngabokong gitu. Tapi piraku ari beja bohong mah, cirina si teteh bakat rusuh, nepi kapoho kana nyosi panto-panto acan. Gerajol bapak datang, ban di sono 4 bulan can panggih. Itu gerentes hatena, beri tuluy manehna leumpang ka belah wetan, rek megat lebah jajalaneunana. Maju terus maju, sukuna teu ngarasaeun ngalengkah terus ka wetan, kana jalan leutik sisi lembur. Bulan harita nembonganana ukur sakedeung pisan. Langit ngadak-ngadak cedeum, mani reueuk pihujaneun. Mega hideung ngagarayot semu teu kawawa berat hayang buru-buru luncat, nyeboro luhur paweunangan. Kingkila banting baranyai rada caang ngadamaran kana langit anu sakitu medemna. Lamun jalma nu borangan, harita tanggah kaluhur, matak peureum bakat sieun, majarkeun teh
siga jurig buntut nalo nu keur ngelel keur molototan nying sieuna. Pongan make kumawani ngulampreng di wanci kitu. Guludug pating jaleger, najan jauh kadegena mani tarik handaruan, mata ketir nungtun keung tambahan ngageter hate. Kaayaan rehe combrek mani alum sepi jempling lembur siga diharudum, dileg-leg ku buta rata tiiseun taya dangiang. Lamun kaayaan alam anu keur sarupa kitu kabeh ge meureun sarua, tibatan lunta kaluar mending ge numpi di kamar, betrak betruk katungguan anak gede kaadian. Uguh ge palem, adi anu boga pamajikan mah sok ngabibita kanu single, karunya ngarereng kol ngan sorangan, ukur di baturan ku guguling, gulang-guling ngalaman ngumbar lamunan, ngararingkuk siga kuuk tuur adek kana gado. Aduhnya, aduhnya mitra. Sah mitra, ulah ngocok nu keur nyorangan, bisi meurepan dina jero saku, mun pundung moal daekeun maca atanapi maos bukuna, karunya kabitaeun najan embah jangkung usik da puguh teu boga layan, nungguan beakna peuting nu ngawurkeun samagaha dina hate maranehna walatir. Keur waktu bandi ngalantung mitra, kabelah wetan aya nu keur laleumpang tiluan tembong ku baranyaina kila. Empangna susah pisan da sieuneun katinggang ku hujan. Sora batu numayak di jalan eta, harita katincak di sarada ting rareog, siga nu keur ngabahagiakeun ka jalma nu anyar datang. Baranyai ilat ngaburinyai, breh ka tembong ku bandi, gebeg hatena ngegebeg, beri tuluy lumpat muru kawetan bari gegeruan. Papa datang. Yo itu siga sora bandi yak tos pa. Omong bandi beri ngagabrug ka bapana. Bapak haturan. Bandi kumaha jalagur. Omong bapana bari ngangereus hujan cimada. Harita silih rangkul di tengah jalan, bakat sono antara bapak jeung anak nepi garag-garag cimata. Lamun teu poek mah meureun, matak era parada, kolot-kolot make ngadon careurik kitu. Nanaonan apa teh? Atuh engke we di bumi sesonoan kitu mah datos caket kari sabara lengkah deui. Omong cacah ka bapana. Hayu ban, gera balik bisi kaburu hujan. Bandi jeung bapana nyaeta pada miri nu karek datang ti Cikeumeuh tea, anu dipapagkeun ku Cacah jeung Abdul karek nepi ka dinya.
harita morosotkeun leungeunna nu keur silih rangkul, tuluy laleumpang ngarendeng ka kulon. Sadatangna ka imahna, karek oge brai panto muka, macacah geus rambai cimata bari ngomong, Bagea ngan kuat sakitu ngomongna teh, bakating kaseleku cimata kabungahan. Mitra kaum dangu pada miri ngajawabna ku unggek bus arasup ka jero gek dariuk dina dipan tengah imah. Ngadenge pada miri geus datang, harita tatanggana manirajol maruru kadinya. Sasalaman bari ngabarageakeun, komo bah janggot mah bari heureuy ngomongna oge. Maklum kata tanggana nu geus nyobat pisan siga nu geus teu asa-asa deui. Kumaha Pak Jamili? Jamang ayeuna mah henteu pada mulu meuleunya. Nyarita kitu teh bari seuri jeung sasalaman pageuh pisan. Pangestu mah jadi nama betah di ditu teh. Lek balik engke bae ari geus boga janggot siga abah. Jawab pada miri bari seuri, lantaran kasemes kunu karek datang. Kumaha keayaan di Cikomeuh teh rame? Ngomong bah janggot bari gek diuk gigireunana. Waktu kuring pada muru mah bah teu inget nanaon, ngan barang geus eling sarta cager sabiasa deui. Kuning di ditu mah loba nu gelo jaranggotan, da eta eueuh tukang cukur. Jawab pada miri bari nyekekek seuri banyo. Kujan anu gelo je loba nu janggotan. Eba lain lalaki wungkul nu sok jaranggotan teh. Da nu gelo awewena oge di ditu mah jaranggotan bah. Model ajuhnya pada milih ari aya nu gelo jaranggotan mah. Ngomong bah janggo bari gogodeg siga nu heraneun. Nyaha hija janggotnya je kumaha siga urang bae bangsa lalaki sales kitu kulan. Ngomong pada miri bari nyekekek seuri heula. Anu gelo di Cikomeuh mah boh awewe boh lalaki saban waktu tara eraeun sok beberelean siga loma matak cikuring ge jaranggotan. Mitra kaum dangu, adu sakur nu ngadenge didinya sareuri. Sugan teh nyaan nu gelo di Cikomeuh mah jaranggotan, mana horeng heureuy babanyolan. Haji nyawe abah mah ye jadi nu gelo awewena janggotan ge. Bubuhannya abah mah jelema Yudra janggot keurna pareman ieu mah. Cek bah janggot bari seuri ngalenggak. Janggot Sudra nu gusut siga buta. Mung pada miri ngeukeui seuri sono geus heubeul teu banyol jeung sobat medokna meureun. Atuh nu ngadengena pada milu sareuri deui.
Puting eta suasana di imah eta rame deui, meh teu beda we siga kadatangan ku jurig bah nali tea. Kitu eta ramena teh, ngan bedana teh ari basa datang jurig mah rame kunu sieun bari hitut. Ari harita mah rame kunu seuri eak-eakan. Kira nepi ka pukul 1. Arek semah nu ngalayad nungtutan barali. Malah bah janggot ge harita geus balik ka imahna. Cenah gampang isukan deui urang ngobrol mah. Ayeuna mah karunya sinah istirahat heula. Saorana bae sono kasararea. Pang sonona mah cenah eta ka Ma Caca. Saenggeus semah barali kabeh. Arek harita dalalahar heula. Nu geus disadiakeun ti anggalna memeh datang nepi ka geus tariis deui. Kapaksa ku lapar mah henteu make dihaneutkeun deui. Beres dahar, tuluy ngobrol deui di tengah imah. Rupa-rupa obrolan keayaan di Cikeumeuh kabeh diterangkeun sakanyahona pada miri mah. Nya kitu deui carita Mah Caca waktu ditinggalkeun ku salakina nepi ka sangsara beak naon-naon. Ngan hadena we kaburu Cacah boga salaki. Nepi ka bisa deui jadi jelema biasa. Aya nu ngadaban siga sasari. Sarta diterangkeun yen sobat-sobatna anu bareto ngagandong bah nali tea. Harita mah geus areuweuh dikieuna kabeh oge. Sarta dibejakeun sabab-sababna paeh. Nepi ka sodik jeung sakur mah paeh patunjang-tunjang di sawah. Anu erohna terus marakayangan di waru doyong. Kabeh dibejakeun ka salakina hiji-hiji taya anu kaliwat. Mitra kaum dangu ngadenge carita kitu. Harita pada miringah huleung bari sirahna gogodeg. Teu sangka sobat-sobatna nu ditujuanana sakaresep jeung manehna. Harita geus paeh kabeh. Ngan tinggal manehna we sorangan nu hirup keneh teh. Sesa anu ngantirkeun jurig buntut nalo tea. Ngan ceuk pamikirna, keun bae da boga minantu nu sakaresep jeung manehna. Sabab ku Cacah ti baranggok tepung basa mapagkeun ge geus dicaritakeun ku bapana. Yen salakina nu ayeuna mah eueuh gawe. Lian ti jarah neangan kode jeung ngarumuskeun kode bae. Ari ujang jarah teh sok ka mana bae? Cek pada miri ka minantuna. Karek nanyakeun. Sasari mah sok ka waru loyong, Ba. Mun ayeuna mah parantos saar. Da waktosna mah anu ngeusianana parantos lowong teu aya di dinya. Ari eta jurig buntutna lo kumaha? Eta ge ayeuna mah parantos teu aya. Da dijadikeun ku para ajengan sareng mubaleg sabarat supados arwah bahna lisampurna. Salaresna we ayeuna mah eta jurig buntutna lo teh tamat lalakona teh. Jawab Abdul bari unggul. Jadi geus tamat lalakona jurig buntutna lo teh nyajang. On, Ba.
parantos tamat ayeuna mah. Kamana atuh? Urang jarah neangan kode anu jetu deui. Ari jurig buntut nalo eueuh mah. Urang kapulo Majati, Pak. Di mana eta Pulau Majati teh, Jang? Bapak mah karek ngadenge ayeuna ngaran kitu. Di Kiluleun Banjar Patroman, wartos nama. Abdi oge nembe wartos di Kang Uhe we, Pak. Aha. Aya ahli kode di ditu teh, Jang. Anes ahli kode, Pak. Waktu Kang Uhe tapadi ditu salinten sawengi hasil nakor. Ku abdi sareng bandi di pasangan angka 38. Kenging ngarumuskeun jajah. Persis bijilna teh angka eta pisan. Bener. Hade kode kitu mah eta. Ngan kudu tapa sapoe sapeutingnya, Jang. Begitu Pak. Bandi karek milu ngomong. Ceuk Kang Uhe mah aya nu 3 poe 3 peuting, aya nu saminggu, malah aya nu ngan satengah peuting pisan. Eta mah mimilikan bae Pak. Kumaha untung dirina nu jarah. Nya Bang. Kumaha ceuk Kang Uhe teh? Kapan tadi beurang lain ka ditu? Omong Abdul bari ngarere di kabandi. Kongsi panggih sarta dodongeng jeung Kang Uhe teh Kang. Ngan hanjakal we Kang Uhe mah salah ngarumuskeunana. Jadi pasangna teh eleh. Kun, soal eleh menang nama. Eta bae kumaha soal diajak jarah deui ka ditu teh. Daekeun atawa henteu? Lantaran Kang Uhe rada kagegeringan tos eleh gede. Abdi diajak ayeuna mah teu sanggupeun cenah Kang. Engke bae cenah dina minggu hareup urang bareng ka ditu mah. Anjakal atuh hari kitu mah Ban. Meureun urang dina minggu ieu moal bisa pasang ari teu boga kode HD mah. Sabab najan loba dina koran atawa kode pasaran ge. Kapan biasana oge eta mah kode jongklok anu sailon jeung bandar. Ngahaja sina anu pasangna titeuleum ka laut. Ceuk Abdul siga nu bingungeun teu boga ceukeuleun. Di Bubengcut kumaha Kang? Nya eta nu ngaku anak Bubengcut anu sok datang ka Siti Maria bari mere kode sarta menta bea sacangkir teh. Geuning angka nama loba nu tikunclung ka laut. Bener ge dah. Ulah percaya teuing kanu kitu. Mending oge ikhtiar sorangan, eleh menang senang lain dikunclungkeun ku batur. Diganda elehna oge meureun. Urangna bodoh teu bisa ngarumuskeun atawa keur eueuh milik urang. Ceuk pada miri bari seuri sarta unggul. Pohon gitu Pak, jawab Abdul. Ngan ceuk Kang Uhe mah aya deui anu sohor siga kitu, bejana mah di Majalaya. Omong Bandi seriusna keur. Di mana? Di Majalayana teh, Ban? Partos nama Pak di Curug Cilalay. Curug Cilalay. Mong bapakna rada olohok. Lebah mana eta teh, Ban? Saur Kang Uhe mah di Majalaya teh ka desa Sanding ras ngalangkungan pasir Cina nyorang jalan desa. Yol ka pasir Pogor. Didinya aya wahangan, nyaeta wahangan Cilalay teh. Mapai-mapai ka tonggohna tangtu urang manggihan curug nu nutug
nuluhurna leuwih luhur Batan Curug Dago. Aya deui jalana lamun ti Paseuh ka Kaler atawa ti Cipaku ka Kidul. Eta mah rek make jalan nu mana wae Pak. Tapi ceuk Kang Uhe mah rada geunah make jalan sanding. Teu pati tarahal teuing jalana ceuk Bandi. Siga nyaan anu geus nyaho kadinya bae. Mitra, waktosna parantos teu kabuyeng. Waktosna parantos mitra. Nya, apunten dina samudaya kalepatan kakirangan sareng kaluluputanana. Mugia kusadayana dihapunten. Mang masa bisa-bisa ngadongeng oge. Ieu mah mung hiburan we. Angge pangbeberah mana pangbaluh kana pikiran. Itu dah mitra. Matak mang mah saya ngadongeng de hiburan hungkul nya punten we kasadayana bisi pilih aya nu tumaros mending ngadongeng teh kieu ada mang mah kur kieu geuning nya ngadongengna oge enten sareng anu sanes itu tah mitra. Aduh nuhun pisan ka sadayana para mitra anu atos subscribe-na, anu atos ngajempolna, anu atos ngabagikeun ka para mitra anu teu acan terang kana ieu caritaan atanapi teu acan terang kana channelna mang. Punten we hoyong dipang bagikeun gitu dah mitra nya. Kumaha we atuh nya. Atuh kasadayana para mitra kaum dangu mung dicakapkeun sakitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.